ketika baheula teh urang embung boga pamimpin di gubernur teh awewe lantaran urang nyaho dek bener dek salah tetep urang mah ulah waka milih awewe bae lantaran tamah awewe mah haram kudu lalaki bae heulanan kiai sepakat Banten, Serang, Tangerang kabeh ulah milih awewe malah kiai aya anu nyieun kitu pernyataan tanda tangan dilarang memilih wanita timbul di Kabupaten Serang jeung Pandeglang datang ka kaula pan ka dieu gua ditibet tanda tangan teu kudu tanda tangan aing mah geus ngomong bae haram tiba heula ge ulah milih awewe geus teu kudu tanda tangan eta bae nu tanda tangan jadi nyata pertanggung jawabkeun tanu tanda tangan bener apa henteu aing mah geus make Al-Qur'anul Karim ayo bari tuh nya kiai kumaha eta fadzuqul azab bima kuntum taksibun geus ulah loba omong ulah loba cacalatan cak Gusti Allah fadzuqu kuari mah geura rasakeun bae siksaan bima kuntum taksibun kusabab kupur-kupur nu kumaneh di usaha waktu di alam dunia kakupuran maneh waktu di dunia kuari karasa kumaneh kuari mah urang ningali Yahudi menganiaya muslim di Palestina anu luar biasa secara lahiriah mah beuh pohara jasa tetapi lamun urang nyulusup ka jero batin di jero penganiayaan buat teuing urang Palestina mah geus uncang-uncang di sorga Allah secara zahir mah kuari keur dianiaya orang Suriah luar biasa budak-budak ditembakan segala awewe anu teu puguh teu karuh tamah pan lain urusan perang tamah penjajahan komodal ka Palestina dina zahir mah tetep bae urang nyeri anu luar biasa buat teuing di batinna mah manehanana geus seserian di sorga kitu keneh di Irak sedangkan sasaran anu terakhir sakumaha kukula dicaritakeun ke setelah Yaman ulah ieu engke bakal ka Indonesia ge henteu sakabeh Indonesia nu ditiheulakeun di Cikupa siap-siap bae Cikupa ya Allah ya Rabbi dek kumaha gitu ayeuna urang dek berlindung ka mana coba ayeuna mah dek berlindung ka mana boro-boro masalah nu gede masalah nu leutik geus eueuh tempat perlindungan ku ari mah ja politik teh kapan geus didominasi ku Amerika terutama perekonomian geus didominasi ku Amerika nu berjalan di dunia khususnya di Indonesia ieu adalah perekonomian Amerika urang meuli naon bae ge geus aya persentasena untuk kelangsungan Yahudi kelangsungan Nasrani urang meuli naon bae di dinya teh aya sekian persen untuk gereja leuh kumaha atuh berarti satu sisi urang benci terhadap Kristen di sisi lain lantaran nyana nu ngadominasi tentang politik jeung perekonomianna urang nyumbang ka nyana sadar atau tidak sadar seperti eta lah dikondisikan seperti eta kubodona urang sebagai bangsa Indonesia anu tetap bertekuk lutut di Amerika urang tinggal nyalahkeun penggede urang bae kokos kitu atuh hese kembali deui urang ka urang kunaon atuh ketika urang dek milih teh pan kiai geus ceramah bae sing hade nu tadina mah sarua bae kiai itu ge sing hade mulai barang dibere saeutik sing hadena rada detik sing hade barang dibere rada gede nek barang dibere deui cicing mah ta iya dek kumaha jeung kembali maka urang-urang keneh ketika baheula teh urang embung boga pamimpin di gubernur teh awewe lantaran urang nyaho dek bener dek salah tetep urang mah ulah waka milih awewe bae lantaran tamah awewe mah haram kudu lalaki bae heulanan kiai sepakat Banten, Serang, Tangerang kabeh ulah milih awewe malah kiai aya anu nyieun kitu pernyataan tanda tangan dilarang memilih wanita timbul di Kabupaten Serang jeung Pandeglang datang ka kaula pan ka dieu gua ditibet tanda tangan teu kudu tanda tangan aing mah geus ngomong bae haram tiba heula ge ulah milih awewe geus teu kudu tanda tangan eta bae nu tanda tangan jadi nyata pertanggung jawabkeun tanu tanda tangan bener apa henteu aing mah geus make Al-Qur'anul Karim ayo bari tuh nya kiai kumaha eta
tungtung nama horenganan eta teh nya nama dek dijadikan proyek. Ya aing mah nyaho jasa tak ka kiaina. Ja datang ka imah man, minta tanda tangan. Wariga deuleu bae kumisna. Je. Minta tanda tangan kula teu kudu tanda tangan, tanyakeun ka jamaah. Aing mah geus ngaharamkeun milih awewe. Geus teu kudu eta bae, teu pertanggungjawabkeun. Hagas. Oh, kumaon kabelah dieuna. Dibere mulai eueuh soraan. Diumrohkeun jeung Ki Pudoli pan ka ditu. Ente Ki Pudoli mah bareng doang. Atuh ku baru untuk apa? Di Pandeglang kiai kudaon milih awewe, di Serang milih awewe, ketika kurang disindiran. Weh kunaon milih awewe? Ieu mah lain salat, cek cenah pemimpin negara. Haram soteh mun jadi imam salat. Oh, kitu kakak. Oh, atuh kumaha kakak bae tuh ka ditu. Geus atuh kumaha kakak bae urusan ku kakak. Tuh pan eta geus kumaha tuh kiai teh kos kararitu, masyaallah. Tak jadilah hasil pemilihan. Nyana nu menang. Lantaran kiaina diumrohkeun, kiaina dibere motor beat. Dibere poswan, dibere motor naon kana deui jadi teh. Naon teh? Tuh, emang sia mah kabere nya bae. Sekupi segala mio, ambalayah ka dituna. Menang, terjadilah setelah kemenangan. Alhamdulillah wali gubernur urang masantren. Itu kapan? Hese di urang teh boro-boro endek menyatukan suara visi dan misi eta bae heulan data eta gagah jasa selama perjuangan daek dibere nu kieu moal anggeus kajen kumaha. Selama urang berjuang naon bae butuh nu kieu moal anggeus. Cak nu ditampal ampun naon teh nu kieu. Nah, sia mah nya pokona kieu bae lah pokona mah. Naon eta kieu bae pokona mah. Moal beres. Jadi nu mantak raruntuh ge pondok pasantren teh eueuh santrian ku gara-gara nya ngabutuhkeun ieu Golkar nyerang. Dan tadi nama aya santrian alhamdulillah 200 mah aya mingguanana aya 500 mah aju kiaina dimunggah hajikeun ku Golkar. Asa hebat bae tas kapanggih jeung Baitullah-nya teh toab dan lain sebagainya padahal lamun ditilik secara batin mah toabnya teh wallahu alam lantaran ulang mun ningali dina persyaratan munggah haji teh pan di sing hade yang munggah haji maka de biayana kade di kitu-kitu kapan unggal kitab sing hade hari ieu mah kiaina nyolonong ka ditu asa hebat bae balik ti ditu santrina mulai resah teu betaheun di pondokna wallahu alam. Padahal pondokna eta-eta kena sakitu gedong, caina bagus, listrikna bagus, tapi dibere tebetah ku Gusti Allah balik hiji nyesak wari tinggal tilu ge teu normal nu hiji lehoan bae nu hiji atel bae nu hiji hitut bae dek ngariung bingung diajakna nu mana eta kan bingung eta diajak nu gagaro bae ngisinkeun diajak nu lehoan bae komo atuh nu diajak nu hitut bae itu, ayo itu, can datang ke tempat ngariungnya, nagis bebeja kiai yang itu, betekan, tuh yang itu aku udah bebeja, dan nggak tadi betekan, gunyana didadatkan, keluar bukur, kepret lah tuh, itu bebeja sih, begitu dikepretkan kena bibir kiai, tegal kiai balik, cek jalan nyunyut, balik ngetrok lawang nyunyut. Cek pemajikan abah sia mau berkat lauk cucut tah. Barang dibuka cucut nyunyut tah. Eta gara-gara kiai asup Golkar kos kitu eta. Teu sadar tah kiai. Sing sadar geura-ge. Ulama ieu mah lantaran hayu urang babarengan. Deudeuh jeung nyaah ieu ka kiai-kiai ulah kabita ku dunya lain Golkar bae naon bae. Panggeus jauh dina kitab ulah sok kabita hubud dunia cilaka kajen buku mah ge cilaka masyaallah lamun dihitungan ku ari mimiti Ciamis Tasikmalaya Bandung Garut ulah mah nyaho terus kabelah dieuna Cianjur Sukabumi Bogor Tangerang Makomo lahir di Tangerang nyaho jasa nu hirup jeung nu paeh hararaya keneh nu aya nyaho jasa kiaina terus ka Serang terus ka Pandeglang santrina arareueuh kabeh. Kita usaha gerak Allah
mingguan nu tadi nanggeus aya 400-an terus 300 terus 200 terus 100 ku ari mah tinggal cak-cak buricak tinggal suuzon bae nu tinggi gara-gara kieu eta sih kunaon juga ngagara-garakeun ka kieu eta introspeksi di jero hate sih aya panyakitan bego hubu dunya tah ulah sok batur hubu dunya dirina dah cenah kieu eta mah hubu dunya pakaian ge bagus mobil ge bagus je disesuaikan hulu sia ku aing sia eta teh urusan pakaian urusan kendaraan pamere ti Allah resep jeung henteu mah rahasia diri jeung Allah sia nu dipikiran ulah sok mikiran kiai batur kuno naik ka kiai anu mah anu kiai anu mah kiai anu sia pikiran goblok kudu mikiran kiai batur mah geus ka awang-awang geus ka mana ibadahna nyana mikiran kunaon si eta sia saya Golkar teh kos kitu jahat jasa penjahat kelas kakap Golkar mah masalah kula nu mantap ngomong kitu kunaon eueuh batur ieu jangan luhurkeun agama kabeh parareum ji asal geus ka Golkar bae pelepas ai kitu mah ulah ka Golkar ulah kiai nu sajen bae ka Golkar mah aing mah kiai mah ulah bae ho ka amilna ho ka jurumiana ku ari ngararoko bae kiai kunaon kiai nu deuk di pagahanana emang santri ajur kabeh ku bom beringin wari ngaroko na gelisong wari mah heran teh kiai teh daek nemah majelis geus kosong ya teh macan geus aya ti kudrat irodatna bae ai sia inget maka dinya Allah satu geus nasibna bae ti ditu ayo tauhidna petakeun ku sia tuh ayo tauhidna petakeun ku sia tuh jas sia aya heuh nya kiai nya tuh ujung-ujungna mah cerik leutik jana ge nah ieu tah teu karasa tuh jana di dunia teh kos karari acur lain hiji lain dua masyaallah mantap kayak kiai nu api ketika anak kiai nu ieu asup ka Golkar kiai nu ieu nganasehatan embung ribut gede ulah tetep nyana keukeuh lantaran pahar moko datang nu ieu si mamang nambung aing mah Golkar mah lantaran duniana terlalu jahat misa tek di dieu mah dibuang gede kekuatanna hanya cuma 2 tahun rengsek kabeh santrian hiji-hiji aja itu mau pasti kan kuari ge eksis keneh bae masyaallah aya naon buah eta Golkar sebab tadina teh cak Gus Dur adil apa kejam saya eta tah di mimitian tidinya tah horeng kalau saya adil akan saya bunuh dengan cara yang adil kalau saya kejam akan saya bunuh dengan cara yang kejam tah kiai mah dibunuh dengan cara yang adil dibunuh karakterna dibunuh harismana dibunuh kabarokahanana dibunuh ilmuna ngan anehna ieu anehna kiai nu asup ka Golkar teh tah teu daekeun tobat heran aing mah heran heuh sakali deui endahan ngomongkeun ge kahayang aing mah tobat ka kiai teh ja ilmuna ayahan keneh insyaallah lamun tobat mah kula nanya ka abah bah eta si kiai lamun asup ka Golkar heuh cekeun Allah terido eta lamun hayang bagusnya tobat cara tobat tuh kebeulem pondokna eta kolot teu kira-kira ngomong lain pondok teh mah gos itu mah beulem pondokna cekeun teh lamun can dibeulem can jadi teh mah tobatna tuh sama meureunnan nyingsieunan bae teh mah ka kula supaya kula ulah meureun aja kula ya ai duitna terus bae ku ari ge ya alhamdulillah kula lamun kadatangan tak kamari kan kula ajak keur poe Kemis datang bupati datang gubernur kula ngadoa mudah-mudahan ulah mere ka aing salamet aing lamun teu mere bener sasalaman teu mere naon dijabah berarti doa aing kajen yang teu kabayar ge daripada make duit siap mah gubernur teu mere berarti pelit kan kitu mere pelit kan berarti ngan emang teu hayang teu jadi lamun kadenge gubernur datang bupati datang lillahi ta'ala teu merena naon eta datang bunga bae secara kemanusiaannya na manusia kula manusia satu sisi suruh siling menasehati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr cek Golkar bohong ki uci mah soekeun ku aing sungut sia
silih nasehatan kula mah tetep bae ka bupati kula nganasehatan bupati urang ka gubernur nganasehatan ka wali kota nganasehatan teureun eureun kula mah nganasehatan cara kula nganasehatan kelalagaan ke nasehat kelalagaan janyana ge sarua hayang salamet di akhirat tembung ka neraka ji atuh sarua ku cara kula ke nganasehatanana geus teu wani mere sebab nyana ge meureun dibisiki tadi jangan suka ngaji sama Ki Uci emang kenapa kalau sedikit engke bahaya kalau gede boleh ulah dibejakeun teu mere tak kudu kuat kos kitu babaturan teh jadi urang eueuh nanaon jeung bupati tetep akrab tetep ngadoakeun atuh asa kebutuhan-kebutuhan di negara engkena urang babari jeung gubernur akrab eueuh nanaon ulah sok hayang dibere tah lamun geus hayang dibere eta nu cilakaana sing kuat seperti kitu jadi kaduluna akrab bae geus kura kirang lalagaan ku kumaha ge mun teh hayang dibere jieunan atuh geus bae juga beneran teu mere atuh geus pas narana beres geus nah eta bersihkeun ulah aya naon-naon salah amat urang ngasehatan kanyana hati-hati titip bangsa titip umat sampai kerbloon pan ieu kumaha tuh ieu tah ieu engke bakalna ieu tah di neraka bakalna pengikut-pengikut nyarekanan ka pemimpin-pemimpin riweuh rame nu jejeritan bae aya nu ceurik bae aya anu nyarekanan bae aya nu gelut bae aya nu silih peupuh bae aya rame ngaranna ge siksa kumaha ceuk Gusti Allah fadzuqul azaba bima kuntum taksibun kuali mages ulah jejeritan ulah cerik ulah ribut ulah silih tinju eueuh paedahan lantaran kabeh disiksa kuari marasakeun bae kumane al azaba siksa bima kuntum taksibun ku sebab kakupuran kamusyrikan anu kumaneh diusaha urang mah alhamdulillahirabbil alamin jauh jarakna urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan Kangjeng Nabi hadir komo urang keur muludan assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum asa aya Kangjeng Nabi na Masya Allah ketika neuleuh nu ngabangun masjid eta tapan parentah Kangjeng Nabi ternyata asa aya Kangjeng Nabi na ketika urang ningali nu ngabangun majelis eta teh akan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabi na ketika ngabangun musola asa aya Kangjeng Nabi na aya jelema keur ngararaji model kieu teh kan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabi na urang teh didelekeun ku Kangjeng luhur teuing urang mun nyarita didelekeun ku Gusti Allah mah heulanan Kangjeng Nabi teh hiberan ku ari neuleuh oh itu Haji Pendi nundutan kadelekeun ku Kangjeng Nabi sial tah budak aduh nyana bisa ngagerokeun Sina Umar ayo jawara Umar seret Haji Pendi waduh cek Sina Umar moal Gusti asal dikitukeun bae ngarenjak nyana Masya Allah tah urang teh ku deukeut tah urang malah lamun urang maca sholawat timbul sekali dua kali tilu kali 4 kali 5 kali geus saya 11 kalina perasaan tiis akan didelekeun ku Kangjeng Nabi heula Kangjeng Nabi bae heula Masya Allah ulah waka ka Madinah di raudhah urang di dieu bae urang teh emang Kangjeng Nabi maot jante emang Kangjeng Nabi teu ngadenge ketika orang maca sholawat ngadenge emang Kangjeng Nabi henteu langsung ngahadiran ketika orang maca sholawat hadir Masya Allah lain saeutik para aulia Allah keur muludan ningali sosok-sosok anu hese dicaritakeun lain saeutik ulama-ulama nu keur ngaji ikhlas ningali pemandangan-pemandangan anu aneh ulama inget ka Abah bae almarhum geus eueuh ieu dicaritakeun ge bada isya ngaji ihya bada ngaji ihya keur ngaji langsung neuleuh kieu ketungkul deui neuleuh deui ketungkul deui 3 kali beres geus langsung cepet ngajina langsung sholat naon istirahat isya bada isya langsung ka imah ulah ngobrol isuk-isukna
maksudnya kejadian kos gitu aya naon. Oh, ngaji bada maghrib lain bada isya. Ngaji bada maghrib minhajul abidin, ngaji badal maghrib minhajul abidin, seperti eta tah kejadianana. Terus sholat isya bada ngaji ka imah isukna kukula ditanya, kok ngaji rada lain deui, aya naon? Tadina teu daek carita, kabeladina carita. Jadi neuleu jelema nu make jubah ti dieu ti kaler, aya tembok di dinya pan di kaler tadiuk katingali terus kene ngaji terus ka hareup pan majelis sakeureut tembok di hareup da lain kieu diuk geus bae di dinya diuk dideuleu deui keleumpang deui ka dieu terus bae ngaji keleumpang deui dalam hati nanya eta sejin apa manusia di hate abah kunaon tu aya nu ngaharewos Imam Ghazali ke hadir. Mantak teu kuat abah langsung we ditutup. Allahu a'lam bishawab. Geus. Tah eta keur ngaji Minhajul Abidin Imam Ghazali hadir. Masyaallah. Deuk kumaha coba eta? Coba urang keur maca sholawat atuh Kangjeng cacak Imam Ghazali bae bisa hadir Imam Ghazali atuh komo Kangjeng Nabi. Wow, mantap sing hade. Urang kuari keur dihadiran ku Kangjeng Nabi. Waduh. Cak Kangjeng Nabi enak aja lu ngerokok. Aduh asana di pareuman ku ari kene. Sial cek teh ai ku ki oci olam aing teh sieun tapi ieu Kangjeng Nabi kan. Ki uci da maca cakena di jero teu neuleueun ka aing tapi pan Kangjeng Nabi. Waduh, kopinya udah habis 2 gelas lagi. Waduh. Eta pan urang lamun inget gadinya emang kumaha gitu. Boh. Komo lamun pengajian para aulia Allah lain lalagaan urang lamun nyaritakeun ki arwani kudus urang murikak bulu keur muludan Pak keur muludan assalamualaikum zainal anbiya ya assalamu alayka asqalat biasa udah datang suk bae nya asup ka jero kamar terus bae ngedeng terus teu kaluar deui saat eta terus masyaallah teu kaluar setelah seminggu ditanya kumaha kejadian naon mimiti cek ngana begitu hadiah puji seungit anu hese nyaritakeunana sabada seungit langsung narantung assalamualaikum zainal anbiya eta mah dedeleuan kula cek ngana datang diiring kos gitulah caritana terus jangan lagi nyaritakeun hadir mentak sing hade mentak terus baik ahli sunnah wal jamaah mah terus nitahan maulidan nitahan rajaban abeh naon masyarakat anu tatadina kurang pati ibadah kan kumpul kan kadale ku Kangjeng Nabi oh engke kan di akhiratna wah ini pernah kelihatan sama saya cek Kangjeng Nabi bahasa Melayu Kangjeng Nabi nang gede gitu cak masyarakat je eta mah jawara ge tapi pernah muludan kadeul aing keur kadinya cak Kangjeng Nabi nyana aya di dinya emang nyana nyumbang aku sadus doang tapi aing pokona hadir kadinya nyana keur aya endeu kumaha deui coba ieu geus anu nyaho urang mah neangan kauntungan di mana bae kajeun teuing teu salat ge asal muduleun hadir we lah abeh Kangjeng Nabi kadinya leuleuh kitu bae geus urang mah mantak geus muludan hadir bae geus pokona asakadeuleuh ku Kangjeng Nabi na dirinya waduh kan urang di akhiratna ngeunaheun ya kadeuleuh kajeun cek masyarakat tah mah carang salat sama tah mah seringna ngadu kotok nu penting aing teu pernah neuleuh ngadu kotok ngeuleuhna keur muludan cenah kan gitu wah cek jawara mantep ya mokos ge mah geus mantap jawara mah geus teu kudu hese-hese muludan nyumbang aqua sadus cak gitu aju geus teu kudu dibuka bawa deui ka imah jangan anak incu jawara pelit tongkos gitu cak Kangjeng Nabi deuk dikasorgakeun teh jadi lah iya ya jadi di neraka teh lain lalagaan tekna nasna jelas timimiti sakarat diome ku malakal maut sehingga sakarat engke paeh di jero alam barzah na geus pohara jasa siksaanana engke di akhirat seperti tadi sing gejebur ka neraka ribut di neraka antara pengikut dan jeung nu diikutina antara itu pamimpin jeung nu dipimpinna silih salahkeun silih dakwah terakhir nama tetap ku Gusti Allah olah ribut maneh rasakeun bae siksa
kulantaran maner kubur musik waktu di alam dunia gas rasakan abadal abidina wa amadal amidin wates wangena terus disiksa di akhirat. Na'udzubillah min